anjir teh. Giliran pigawean mah sanu bantu. Giliran aing ngopi mah datang kabeh. Atuh cetuk ngutunguk wae. Ya, aing hayang ngopi. Tuh nya cek aing ge da aing kada kopi mah. Bantuan heula aing gawe. Lah. Aing teh kudu gawe heula sagala atuh aing ngopi teh. Kudu nanya teh. Loba udun mah. Tah. Aing ieu anggeuskeun heula nya. Aing dapat papan. Tah jeung ieu di dieu setik. Gampang pagawe. Anggeuskeun. Heeh. Nya. Ieu mah nirarungsep kieu ku aing kudu ka mana-manakeun ieu. Ingkeun heula tah ieu papanan ka dieu ye. Tah. Tah ieu ka dieu ye. Tah ieu ka dieu tah. Yang diuk tah. Tah kan kena sarua. Nah, gitu tah. Bener tuh. Lobasan bubututan atuh ieu cek aing yang naeun ieu teh. Duit-duitkeun ke atuh yang halangan kieu sakalian beresan. Lobasan ngomong. Engke geus rapih mah ieu teh diberesan kabeh kana rongsok indit. Eueuh, aman. Beresan ya. Tenang ieu mah ku aing digawean. Nyaho rapih we pokona mah nyaho beres kabeh. Aing kacai heula. Heeh. Anjing deh jeung kieu patut deui we. Gua gawe aing harese teh. Bahareurin ieu teh meuni sarareukeut. Aing kumaha masangkeunana. Kieu ding deuk. Rongsok. Kieu teu amu. Tah deuleu. Rongsok. Dia sok. Tah. Aduh. Yeuh, cicing, aing keur gua gawe loba ieu. Loba bututan heueuh. Atuh aing butuh bat ye. Heueuh masana. Beunangan aing. Heueuh sakalian aing teh nu goblokna nyebut. Ieu teh dibere urut aing teh bare kopi urut ya. Kita geus bedan rongsokeun aing mah. Payu ieu kabeh. Payu asal nu besi-besian mah. Payu kabeh genan. Ha, ari payu mah. Tah da aing teh butuh ieu tah. Nu ka dieu kok bawa. Bener butuh. Tah, bawa. Tah geus bedan eta mah. Heueuh. Ai paku. Payu teh paku. Mana? Payu paku ge sarua nu ngaranna besi payu kabeh genan. Tah, heueuh kitu mah aing. Masalah aing yang udud ye. Asa menang yang udud we aing ah. Kira-kira ye menang sabaraha nih aing yang udud. Da ieu mah euy teu sabaraha sih ieu mah sakieu mah. Anu meureun kurang teh. Ngoli kilo bisa kurang ditebak rek. Tah heueuh karep eta mah kumaha we ka aing ah. Tuh pan ieu heun pan ieu tah. Geus yang paling ge 13.000-an. 13.000. Tah heueuh bae sok aing asal jang udud ye. Pahang aing can udud teh tadi. Udah ieu atuh ya. Aing kieu mah payu ye. Tama papan atuh durukeun eta mah kitu mah. Duruk sugannya payu kapan sakalian. Bari teh we karep lah aing ah. Asal duit. Aduh tah aing teu butuh ieu nu kieu genan. Aku jangan naon udah bisa barutut kitu atuh. Ya. Receh tah duitna genan. Heeh. 100.000-an. Nyangakeun heuh. Aing yang kudu deuleu teu kuat. Sok we tinggal perenan eta mah. Oh, udah jangan sekieu. Heueuh, sok we teangan bisa ade mah bawa sakalian. Siap. Beres. Aing lumayan euy. Ieu aing dibatieun ku nama ieu mah. Lalega euy. Mudah-mudahan geus anggeus. Murid teh can menang-menang Jan. Aduh aing. Ari nyana hirahkan di Paju Jan. Di dangenan balik deui lobakeun rongsok. Aing we bolak-balik. Ya. Kene rongsok. Aduh. Ari suka aing si Ojan. Nah, ieu saha ieu? Aduh. Aing geus meuli rongsok ya lumayan lah. Rongsok kumaha ke heula? Naon atuh? Naon? Rongsok ieu mah. Nah, kumaha pang ulah pakai teh bersih dirongsokeun tadi ge dirongsokeun. Teu mana ge? Teh nu aing. Tadi Ojan anu titah eta cicing haling. Ulah padu wae ieu barang batur keur dipakang. Tadi cek jama itu tadi dirongsokeun teh. Yo, aing geus majar 12.000 na kumaha? 13.000 kumaha hampir aku ieu barang aralus kieu jaba dipake 13.000 naon nu dirasa? Aing teh jamana. Yo, Mang. Cicing. Yo, geus moal. Ulah atuh aing rugi na kumaha ieu? Aing mah teu mikiran sorangan rugi aing mah. Ya, 13.000-an mah ieu tah, kop. Aduh. Ya naon ieu paku butut. Bari saeutik ieu mah 1 kilo sih ngomong. Tah. 1 kilo mah 20.000 di mana-mana ge paku di warung oge. Aing teh hayang nyaho. Da aing mah moal ngajual barang aing nu keur dipake. Aduh, aing bari nage aing Atuh da ieu aing kumaha ieu kagok tambahan deui angge. Bodoh mung. Anjung balik. Ayo kumaha ieu? Karep teuing aing teu nyaho. Rugi rek kudu mah bodoh. Aing kumaha tuh? Ngarongsokeun teh aing kalah rugi ya mah. Beri aing geus maya 12.000 deui. Aing mah apes aing.